Hei sakabeh umat Islam nu aya di ieu alam, anu sami faham, wajib ngaji mah sing dawam. Margina urang sadaya hirup sakadar ngumbara, duka isuk duka jaga rek ninggalkeun alam fana. Geuning hirup teh teu langgeng urang sing ngarasakeun, sanajan masih katineung umur hayang panjang ampleng. Urang teh salaku umat sadaya mikul amanat, wajib ngaji wajib sholat 5 waktu ulah telat. Entong hayo bae sibuk ti sore dugi ka isuk, da dunya mah bakal amruk, jasad urang bakal buruk. Nu mawi sing seueur eling ti berang sareng ti peuting, silih ajak silih aping, silih jaga silih geuing. Tukang dagang tukang tani sing nyarah kana diri, me dunya akhirat terugi, tong tinggal sholat jeung ngaji. Jerih payah banting tulang, beak peuting beak berang, eueuh waktu anu senggang, belaan ngaji teu datang. Karepot jeung kariweuh moal arek reureuh, boro nu sagala eueuh, ngala dunya moal seubeuh. Dunia tungtut ilmu siar, pan urang wajib ikhtiar, supaya urang diganjar waktu ngaji ulah liar. Sanajan repot digawe eueuh waktu anu nyalse, pepejego atong pere pagawean tunda bae. Geus datang malakal maut, taya budak taya kolot, taya salse taya repot, tetep nyawa mah dibetot. Teu bisa mundur sadetik, najan urang bari cerik, harta banda teu dilirik, tetep urang bakal balik. Balikna ka alam kubur, waktuna ninggalkeun lembur, ayeuna mah amit mundur, harta banda milik batur. Anu menang jerih payah, loba kebon loba sawah, kendaraan katut imah, geus maot ku batur pasrah. Eueuh anu bisa nulung, sanajan duit satangtung, engke mah
bakal kaduhungan dunia nu digugulung. Hente inget, hente apal, isuk rek datangna ajal. Beak waktu eker amal, akibatna hirup gagal. Sapa panjang hirup poho, padahal ajal geus nempo. Nyawa urang didodoho, dicabut teu mere nyaho. Pepejesing buru-buru, mengpeng aya keneh waktu. Pikeun urang nyiar ilmu, saban dinten saban waktu. Hirup urang masing mikir, rek ngajawab munkar nakir. Nu datangna mata kimbir, bari mamawa gegendir. Hayu urang geran tobat, mempeng urang can telat. Oma tong ninggalkeun solat, ngarasa salamet akhirat.